Bah, ka mana domangan hiji? Saha nu rek ka haji. Alhamdulillah atuh aya kuat ka haji mah nya. Heeh, doakeun we atuh. Ai kitu kunaon euy? Lin aya nu ka haji. Ka manakin itu domangan hiji. Biasana sok gogorowokan kelewungan. Oh, can nepungan. Can ada nepungan kege biasa atuh ai rek ka haji mah. Sok aya onangan ninganan ngaji eta teh bari nepungan urang teh ngariung di imahna gitu. Eta teh nepungan nu rek ka haji teh kitu. Jeung Nya saliwang eta mah secara umum ai pribadi-pribadi mah arek engke ge Abah. Nu ka iraha ke can sase wae, ai kitu kumaha cenah? lain kudu nepungan nu ka haji da nu ka haji. Kunaon itu doma rareungan aya hiji. Eta biasana sok gogorowokan kelewungan ai geus burit. Oh, bisi kaburu init. Moal atuh mah aya kaburu init nu kitu mah. Da lain rek lain nu kasayang modal make ngagiri di init. Da aya aturanana, aya waktuna kege di bejaan. Matak aya sok diriungkeun lagi eta teh bisi kaburu init, bisi can repungan gitu. Arek nepungan ke mah. Nya rek kana naon atuh ka dituna cenah? Ka eta teh? Yeuh, Naek kana naon? Gusti nu agung Abah. Lin kudu nepungan nu ka haji, da nu ka haji. Ka mana kan itu domangan aya hiji. Mani eueuh pisan ka salempang. Oh, rek lempang. Oh, tapi heukeun nya lempang ge da mah usum geus aya nu kajadian gitu nepi lempang ka ditu ge heueuh. Ngan mun can nepungan ge mun teu kaburu aya rek lempang mah ah. Ayeuna cenah tuluy kaburu ini cusul we kana motor ge di jalan nepungan hampuraan gitu. Bisi bisi teu kaburu mah arek kitu we Abah mah. La ilaha illallah. Abah, lain kudu nepungan nu ka haji, da nu ka haji. Teangan doma ka mararana mani ararewangan aya hiji. Mani eueuh pisan ka eta ka salempang. Heukeun we nya rek lempang mah engke babari di anguran badoakeun mudah-mudahan we lah nya sing lancarnya di jalana gitu nya sing sarehat nya mun rek lempang mah meureunnan sing jag-jag suku, jag-jag awak, jag-jag Riut sagalana. ngomong jeung nu Ai saliwang. bekalna mah da sok biasana mah ai nu lempang kitu mah sok aya nu mere euy. Yang mudah-mudahan sing bisa nepi ka dieu deui balik deui, nepi ka ditu bisa balik-balik deui ka dieu nya. Heuh lah. Gitu batur mah da niat mah niat kuat mah bisa wae eueuh nu mustahil zaman ayeuna mah gitu. La ilaha illallah Gusti, nya teu didengekeun. Kamaranakeun itu domangan aya hiji teh ngan bisi laleupas. Ka mana bisi anu maok anu maling kunaon mani eueuh pisan ka salempang. Engkeun we lempang mah eta ge pada lempang tong salempang maneh ge ai lempang da geus aya batur ge ai soal karek ka haji lempang mah. Geus aya batur ge geus nepi nu ti Bekasi asana kamari nempo dina media teh Abah teh. Lempang eta ge ngan 7 bulan sia. 7 bulan cenah nepina teh heuh da lempang teh kieu carana teh itu ge. Jadi ai mun ayeuna burit pindah aya nu eta gitu. Jadi engke semet mana ieu lempang teh isuk disambung deui semet dinya teh dinya man tubak motor we ka ditu. Yeuh, Abah dengekeun. Teangan domangan aya hiji. Wah, salah cicing eta ge nu rek ka haji mah. Mun aya nu leungit. Hese mani ngarareuna hoyong ngadadekul kitu. Mani eueuh pisan ka salempang. Moal make jeung kudu pesen Aing ngarudat jeung saliwang mah. Sorangan kudu deui sorangan pesen deui. ketukeun we lah karunya jeung lempang jeung naon make jeung kudu balik mukel pesen ketu aing nya. Karunya we antep doakeun angguran manjing gura-giru nepi ka ditu sing lancar di jalana sing anu asih gitu nya. Da sahanteuna jalan ai lempang mah meureunnan melalui berbagai negara mudah-mudahan we nu kasorang teh sing ararasih ka maranehanana nya ai lempang kitu. Heg sing gura-giru nepi ka ditu heg sing gura-giru balik deui ka dieu kalayan salamet. Tah kitu da ai kundekan mah ai niat mah jadi wae teh kudu rea duit oge kitu. Tah kitu ulah mah gini sasorongot kudu nepungan pedah rek lempang. Biasa lempang geus aya anu mah kajadian alus. Asal tekad nu kuat.